musik, mulai mengenal musik underground. Lebih dalam lah. Anjing, underground kan? Ya, underground. Jadi jerot tanah wes. Masih Jika muncul. Berang-berang. berang mana cai. Nyelam. Oh, berang-berang saya anjing. Betul. Pokoknya di tiap minggu kita akan umumkan siapa pemenang dari giveaway t-shirt dari Andi dan juga dari saya. Nah, tuh. Berit ke bawah ya. Tah, mun balik ngomong tadi bakuriu, tah eta bisa kan tanah si bakuriu teh. Oh, menjadi kainya. Kita baku hantam. Atau menjadi kai mah jadi iya tuh pemuda Solo bener. Saya akan kembali ke Jadi geng Solo. Warga biasa. Yang sekenya siapa yang Lo jadi gajah weh. underground masih underground. Masih underground. Bagaimana sempat nyen band teh ke SMA? Sempat Naon ngaranna? ngaran bandnya teh, namanya bandnya teh itu Resign. Resign. Anjing. Bukan Resign. Mengundurkan diri saya. Jadi Gawe acan Aing mau tampil, aing rek resign. Aing rek resign. orang Resign kirim ulang maksudnya gitu. artinya teh lain namanya. Reset. Artinya teh amarah gitulah sebetulnya. Sama. Resign kirim ulang. Cabut lah itu bisa kapan cabut. Iya. Orang bisa salah arti kan yang mau nih soalnya. Aneh pernah tuh nyen band ke Orangnya SMP sama nyen band. naon kan ngaranna? Lamun SMP teh poho ngaranna tapi SMA ya SMA. SMA orang ngaranna New Face 75. Wah, Anjing New Face 75. New Face teh wajah baru. Heeh. 7 teh kan 7 jeung 5. Heeh, 7 teh adalah nada dasar internasional do re mi fa sol la si. Do, Do nama kan dari cokot deui. Oh, Lamun 5 daminati la anjay. Si Una jeung Indonesia disambut. Betul. Aing genrena? Genrena pop. C minor ke G ke C lagi. Sorry bro. Featuring jeung Jolly Jumper. Anjing gagah. Tapi pernah tampil. Tampil. Aing pernah nyen band, Mau kan lagu Noah. tapi aing nyen band pernah kali sama. Satu-satunya band di sini tuh pernah tampil eta band aing. Naon? Kanggurus Jeb aing. Tahun artinya kala. Kangguru. Jadi karena emang kental dengan budaya hardcore Oh, iya. aing we lah ini keur zaman under 18, Sam Street, Iya. Complete Control, nyeun urang band. Straight answer ya. Jadi nyeuna Kangaros Jeb masih aya di Rapper Nation. Orang ya lagu sorangan atau lagu batur? Lagu sorangan. Orang ya. Judulna teh Kahayang. henteu Ayang kawin. lain aja. Naon judulna teh hantam amarah, hantam prasangka. Anjing. Nyekrim tapi nyekrim. Henteu biasa ngebi. Oh, vokalnya si dudak. Yuda. Oh, mana jadi vokalis? Henteu aing jadi ngabasisan gitu nya. Bisa main bass? Bisa main Ngatur bass. sound. Aing strumis aing. Strumis. Anu bagian listrik ya strumis. Jadi mana manggung teh? Senar aman, pick aman. Tahan. Nih, tes pen aman. Aing jadi nanti ngarangkap, aing mah ngarangkap jika pejabat enak kan ngarangkap jabatan, tah aing sarua keur ngeband. Oh, jadi Ngan aya- sound engineering lah. Tah, Biar eta. ada kerennya. Ngan Tong ada. tadi mana? Strumis. Ngan geus bubar euy band aing teh mah. Jadi ormas ya nama band aing. Heeh. Jadi ormasnya dengan geus jadi ormasnya. Karya gitu. SKCK. Ada batur we PPKB. Batur. Aing mah kudu aing nyieun ulah PPKB. BPJS. BTPN. Banget tuh. Sahabat. Aduh. Berarti orang mah genre gigituan teh SMP karena orang keur beuki pisan Killing Me Inside. Anjir. Keur SMP teh orang geus Post hardcore. Skrimo. skrimo, orang SMP eta geus skrimoan. Onat jeploknya. Yosapat. Orang masih Josapat Sansan. Tapi biogaskeun geus aya orang semua. Si memang death metal sih. Orang pernah band-bandan jeung lanceuk mana, Cok? Band teh ya masalah mah. Subuh 4.30. 4.30. Salah ya. Kurang? Ya, Bro. Acara tadi hajatan. Teu, kan Pasukan loreng atuh berarti eta mah sih. Loreng anjing Kopas Jet teu, bisa. karena kan dulu teh aya 420, 420, orang 430. Oh, adzan subuh berarti nya. Pada asar. Subuh tong Pada pasar. subuh. Pada asar. Si anjing ngaco cek aing.
Kalau pikiran anjing si Fajar mah. Sebaik sih eta mah da aman di ditu. Baik kalau mah cik orang rojong ke Cikalong. Nah. Aduh, aing euy hampir. Jangan. Orang pernah SMP teh boga band screamo, SMA teh band-bandnya disebutnya alternatif rock lah. Ya. Karena orang sering bawakeun lagu si Andra dan Tulang Belakang. Anji Andre Backbone. Sempurna. Henteu, Hitamku. Hitamku. Oh, Hitamku. Ajeng. Ini ku tak mau Main lagi. Berdiri terinjak. Sama Bigaski. Sama Bigasi. Bigasi ini Si sama. death metal nantinya ke SMA lain Andre. Orang mah SMP screamo, SMA mah alternatif rock. Oh, aing mah hardcore. Jeung otrek atuh. Otrag boleh. Otrek. Urang sianya orang pernah Kan laguna ya, ngar lagu Naon? Otrek. Otrek anu ngaran jelema. Hah? Gini eta. Reviews goblok. Eta apa? Anu gambarna kujang make Kujang, Kujang. kujang di make keling. make kli. Tapi orang ge keur zaman berkalak. Kalak. Keling. Keling kalak. Kalak mah atuh surat. kalak mah gondang anjing. Henteu kalak mah surat Al-Qur'an, kalak binas aya kan. Baru bahasa itu. Temenang geus temenang menyebarkan surat. Nah, Ayo Hana. Tah mana pernah manggung di mana wae? Hah? Kapan aing tadi aing mah. Satu-satunya bensin itu temen manggung. Manggung itu di studio eta we, studio rental band. Di cerita aya ngaranna band Mister Tukulnya. Mister Rocker jalan-jalan. Aduh aing teu kontrol berat. Mister Rocker jalan-jalan. Orang soalnya orang sempet di SMA pertama kali orang MC itu teh di SMA Batu Jajar pas kelulusan kelulusan deh. Aya band ngaranna Mr. Rocker. Emang eta di Cilin mah rada nya lagi sampai lagi masih kene eksis lah. Mr. Rocker terus Yakuza Rasta orang teh apa? Yakuza Rasta. Anjing. Aya tapi lain band Cililin. Aya Cililin ska. Tah orang teh apal, orang pokona eta Yakuza Rasta. Judul laguna teh Nasi Kuning. Ayo gitu. Nasi kuning. Kok dia bilang enak rasanya. Aduh aing balik deui ka dinya. Bener. Tapi mana tadi kan band buka lagu sama anta? boga lagu sorangan. Ah judulna. Inggris mana mana. Inggris. Nyekrim. Mana vokalis? Vokalis. Nyat manya sih kabelis kan mau mungkin kasep kieu. Kok strumis lain strumis sebelah. Naon we berarti main. Mau mungkin jadi strumis ya ajaib mah nya minimal stand mic lah. Karena emang kababawakeun nya baheula mah. Babatan nyeun band gitu. Ya benar. Terus kan loba kakak kelas nu boga band. Tapi alhamdulillah na teh SMA Cilin lah. Pokoknya circle Cilin mah ke SMA nya mungkin aya lah anu ngiluan circle gangster. Alhamdulillah teh pokoknya anu terjun kanu pecinta musik jauh lah tinu gangster. Alhamdulillah keren eta bagi orang begitu. Memusikan baheula mah starter pack anjing. Starter pack eta baheula aing rokok Marlboro tapi nu beureum. Murah keneh baheula Marlboro. Anjing susu ultra eta geus paling hardcore anjing baheula di Cililin nya beuting di Bandung mah. Naon atuh seniornya rokok senior wis milak pan. Sejati kan. Semoga aku berhasil. Anjing ngerokok baheula. Goyang sejati Dua Sarimi kamu ada jadi Sarimi Jin Sarimi kalau mun ada oke mun asa rokok iklan, abusna kana kopi ya kopi susu ya tah eta nyambung ieu kan dulu Sarimi si Sule ini anyar jadi iklan eta tadi teh ampun band non tadi teh Resilient Blue deh Resign. Desainnya kumaha sih nulisna? Amarah, artinya teh marah gitu. total mana boga sabaraha band tapi ka ayeuna lah aing nama geus teu band-bandan deui dah anjing Sebagai pendengar. naon wae nu pertama naon wae penikmat lah namanya bajing pendengar aing mah hiji eta Kang Aros Jeb hah Kang Aros Jeb Kang Gurus Jam aya gerina Kang Aro Kang Guru Kang Guru apa Kang Haji Kang Haji Oncom Gondrong Kang Guru emang Kang Aros kan Kang Aros Jeb gambarna teh Kang Guru Berarti Kang Guru kerja kelan dia keling. make petinju make sarung tinju lah sarung tinju merek Wadimor. Lain Atlas. Atlas mah canggih lah ini BS satu. Atlas mah canggih mamangku we dunia kan mamangku si Bahari tadi
Aduh, astagfirullahaladzim. Mana? Obrolan sih lah. Kan geus tadi geus Aing geus omong kosong deui wae anjing. Aing capek anjing. Ngobrol-ngobrol eueuh sia teh. Aing mengedukasi lah ke halayak ramai teh. Namanya asal pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mana kan hiji berarti si Kang Gurus Jep eta. Kang Gurus Jep. Mana seberiji total boga band gitu. Tapi Hiji kan sih. Hiji enak. Hiji. Sabenerna mah da anu bos ya. nyeun band-band teh baheula ke SMA mah lain karena melatih skill sih. Karena hayang Eksis ya. dianggap eksis jeung keren gitu di mata awewe teh padahal da cek awewe. ya bener sih. Skill lo mah seberapa persen? Skill is dead kan Skill is dead. Teenage Star. Sinister Guest. Sinister Guest. Lain anjing. Oh, Sylvester Stallone. Astagfirullahaladzim itu aing geus kasar deh. Eta nu band si Vincent Teenage Star. Jadi nanti Skill is dead kan. Jadi mah nu penting mah Gaya nomor 1. Club Actis. Eta mah si Desta. gaya lah pokoknya make beungkeut di hulu. Ya pokoknya nama jadi trendsetter lah. Heeh. Kemarin mana hiji? Hiji. Si Tapi Eta. ngaruh teh menangkeun awewe anjing. Bener sih Asli. Serius. Wah, bahala mah. Ntar ya mau nemenin aku latihan gak? Ai goblok. Asapang keren. Best. Kamu bisa nyekrim, bisa nge-growth. Wah, Cing bisa kene nyekrim teh aja. isinya dong. Nyekrimna iya we atuh. Nyekrim mixu we. Es krim Pertama. Tapi kerennya alhamdulillah gitunya orang milih. Hiji aing mungkin nu loba berarti nya. Menon. Urang SMP boga 2 band. Pertama ngaranna Band Rose. Bandros. Demi Bandung Torrent bos. Sumpah, tapi kan nyen bajuna The Band Rose. Anjing. Ngaranna The Band Rose Mana pakai posisinya no? Posisinya drummer urang. Anjing Drummer urang. Genrena? Genrena alternatif rock oge. Si alternatif wae teh ceritanya. Nu kadua screamo kakara. Anjing. Urang ngadraman oge. Eta kiblatna ka saha band mana? Eta band Bulatnya, Balat Forma Valentine. BPMP. Lamun Indonesia, ente lamun Indonesia teh si Clean Inside. Yayan Jatika. Yayan Nunyan. Petinju anjing cenah mah. Terus teh jeung lamun kiblat luar teh lebih ka BMTH jeung si Alesana, Ambrosia, jeung The Tespian. Ambrosini itu sih band Ambrosini eta band. Ambrosini tahu. Eta pemain bola. Oh. SMP 2. SMA orang boga band sakali nu paling lila masih eta New Face 752. Lulus SMA boga 2 oge deui band. Nu hiji mah Symphonic Deathcore anjing. Repeng the Pet, bos. Kacepet aing. Berarti mana di dunia persilatan mah jago berarti. Di imah kita tapi boga ukulele aing. Ai. Symphonic Deathcore mah. Bener SMP SMA mah nya eta si alternatif rock bawa ke natenya nyukar itu lah mesti ngerok tapi merada bisa jamming gitu. Ai urang mah ke SD loba band mah aing. Tagonian. Oh, tamu kosida. Oh, cek aing udah bisa tagonian balan kapanggil wae soal Ke timnas. Jadi timnas calling. Rajaban calling. di sekolah agama teh ini tampil tampil Terus ada dibawakan surat dawan. Untuk lagu-lagu sepohon kayu gini. Coba nyanyikan. Sepohon kayu daunnya rindang. Rindang rimbun. Missing lirik. Ya emang kumaha tanggal. Sarua kumaha tanggal. Lamun Senin rindang, lamun Selasa rimbun. Lanjut. Serta buah lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun tak apa-apa. Kalau tak sembayang tak apa. Tak ada gunanya. Orang apa aja? Ulah kadang ulah nabi kata sholat temenang. Sholatnya tiang anak agama. Gitu. SMA lulus SMA orang boga band jeung si Lanceuk si Iki. Lanceuk si Pajar. Anu 430 430. Genrena naon? Genrena folk. Anjing. Jadi balatnya memang kerja usum-usumna Folk cau. folk candil bro. Folk cau. Orang ke zaman-zamanna payung teduh, payung sosro. Aing nyeun saingan kok payung teduh aing nyeun sarua. Payung tunduh anjing. Nah, kieu jadi kayak
Orang pernah eta sama metanya boga band oge si memetalan si Revenge the Pet keur naik-naikna orang nyen band oge tah ngabasan. Memetalan. Memetalan. Band metalnya ananan. Tapi eta mah orang can pernah manggung di panggung gede lamun band deathcore eta mah. Panggung mini mah tuh baskom sia teh. Baskom ditampungkeun. Trampolin. Panggung mini eta. Taman mini gede. Taman mini Sok. gede tahu tanya sok taman mini gede Heeh. hanya Udah taman Gede bage. gede bage Gede. 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 Cok. Jadi Lebih- mana udah bener? lebih panjang Panjang. Panjang. Itu Bos segede naparanya. gitu. Bos naparanya. Tuh bos mau nu panjang anggar sakit tuh anggar. Oh 20 meter. jalan coy lebih panjang teh panjangnya jalan meureun Tara orang tara ya tah lamun jeung si Iki mah sempat manggung di mana-mana. enggak oke berarti ente teh di Orang dunia di kampus-kampus bro, orang anjur manggung lagi dengan 430 mah. Itenas. jing And high. nyanyikeun atuh laguna salah Coba satu. lagu dah. Salsa hiji rap now. Karena vokalisnya si Iki. Oh. Jadi si Iki nu boga lagu, tapi lagu teh Kau cantik. lain lo eta mah lain. Oh iya. Lain. Namanya aya apa nama? Budang Alam Jaya. Masa. Aku tak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. ATSL. ATSL. Hanya S12 terbaik balang. Jacket rolling, Bro. Oh, sok. Oh, rolling. Rollingnya jaket. Rolling. Merchandise instrumen clothing ada. Itu memang iya, disupport ku rolling dan cenah itu teh jaket yang dipakai oleh Charlie ketika video klip apa gitunya pakai jaket rolling ternyata dijieuna jeung si Charlie unggul. Anjis. Itu dijual di rolling nah eksklusif tapi setelah selang berapa bulan gitu baru diproduksi. Cenah mah ngomongna waterproof sampe. Eta teh Efek daun talas. jadi mun cai teh ngalewati cai teh gitu. Bener bahana bener. Waterproof anjir. Anti air atau anti Anti hero, anti glass. Bener emang anti air sama. anti play. Bener anti air. Dipakai renang wae ku si Charlie. Sok tanyakeun ke si Charlie. Mana renang? Kumaha renang pakai jaket. Tapi renang di Cililin di mana? Aya Cilin Indah. Naon ngaranna? Cilin Indah. Tempat renang kolam renangna. Kolam renang Cilin Indah. Lainan no? Sukatani. Eta mah kampungna. Oh, kampungna. Sukatani. Ngaranna Ngaran kampungna Sukatani, ngaran kolam renangna Cilin Indah. masih aya tapi kayaknya. Masih aya, masih eksis masih kene dibuka lah. Untuk Gini, umum. untuk umum dirinya. Baheula kan sok kadinya nya mau renang. Lamun Lamun teh nya sakali bancar-bancar di saguling. Saancrom langsung kurik geuning. Si Haslin teh geuning. Haslin teh oh. Anjing mun renang dirinya inget kena aing anjing Haslin teh luntur ka ditu euy. Hararinya teh beungeut teh dirinya anjir cai aing teh aing juga log betok we ka Tapi emang worth it sih dirinya di Cilin. Aya Karena nama kan emang. nggak ada pilihan deh gitu. Terus kalian tuh bisa berenang sih sebenarnya. Bisa orang. Bahasa Ngaroja itu. Bisa aing gaya anjing. Gaya anjing. Orang di sana kayak Kayak batu. orang paling tidak bisa lah. Batu aki. Tapi orangnya bisa, tapi kumas cuma naik terus tiga. Aing lagi gelanya. Cung. Gitu kan kita tangga. Iya dari luar, iya dari luar. Balik ke Tapi orang olahraga nu tidak ditekuni renang, orang tepati bisa renang. Tapi orang bisa. Mata renang bisa. Bisa. Diving pernah? Diving teh kumaha sih? Kajero. Kayak labuhan main bola. Aing enggak pakai main bola, apa diving anjing. Itu maksudnya mana? Diving Menyelam. snorkeling. Tuh pernah aing sana. Mana pernah? Oh, cerita pernah snorkeling. Pernah orang. Pernah kita di Subang. Anjing Tapi mah lain snorkeling sih nama nyelam biasa gitu tapi di Pondok Bali mah. Anjing pantain air hirup mata gitu. aqua, air mata aqua. Oh, air mata aqua, weh. Jadi si Agus Birawan. Air mata aqua. Berarti aqua nu selama ini minum teh urut kisah mah. Heeh. Keskon. Namun warna aja jadi air Eta urus air maca. Air maca. Air maca buaya. Maca buaya. Maneh atuh tuh. Waduh. Renangnya. Renang orang bisa sih renang. Jadi memang orang kan dilahirkan baheula Di kolam renang. Anu langsung ngaboros satu. Tapi Ari-arina. Tapi emang bisanya bisa. Oh. Melahirkan bisa. Aing ka pepet-pepet. Tapi mana dilahirkan di rumah sakit tahun teu?
Di Paraji aing mah. Mana oge? Buraji. Itu misalnya mah deui da teh ingat atuh. Sarua urang ge. Sama di Paraji. Urang mah keur eueuh ieu di keur eueuh Lampung. Urang mah segitu lahir kan langsung ngigel aing mah. Langsung joget aing mah. Langsung renang. Langsung renang. Lamun langsung ngorondang mah. Tuh urang mah langsung joget sih. Jadi asik aing lain. Iya lo aing. Nu ngalongok deui cai teh. Nolok nu neunggelan geuning make helm. Aduh eta batang dibahas pemirsa. Alah Renang berarti nya. Oke. ben-benan nya ke SMA mah. Cinta tah orang-orang geus SMA karek orang mengenal cinta. Oh, mana SMA mana? Oh, mana. Cinta pertama adalah SMA. SMA orang. Kelas 2. Bersama eta. Oh, ada. Awewe atuh pasti mah yang lalaki. Bisi jeung si Negara gitu. Tuh sini tasing di mana? Orang SMA emang Sini pertama. Jara di mana SMA? Dari SMK. Jadi teh. Sini jarang mah jeung urang. Kan jeung mana ya? TK aja bobogohan coba. Itu memang jadi primadona aja si Nizara. Lain. Jadi atlet aja sih. Tim prima jasa. Prima Jembasari. Maaf. Jadi tapi si Nizara adalah teman baik kita. Teman baik sih. Teman baik. Hal yang paling diandalkan lah sini jarak. Karena pinter, Bro. Pinter matematika nanya. Pinter. Ente pinter di bidang naon atuh Ejay? Orang mah di bidang Memahat kayunya. Memahat kayu. Atau pemuda Solo bener. Squidward orang. Balik deui kan dinya. Berarti mana SMA mengenal cinta? Pertama pacaran adalah SMA. Mana? Orang teh lamun orang cicintaan yang geus pas SMP karena jeung istri orang. Oh, anjing parahnya. Tapi putus lah, sempat putus orang karena orang pindah ke Soreang dan tidak ada komunikasi dan eta tidak ada obrolan putus gitu Urang mah baheula da karena cinta-cintaan telatih karena orang mikir mun bobogohan teh orang kudu loba duit gitu. Jadi orang teu wani cinta-cintaan baheula karena emang tombol ini jangan ngajanyaran maneh anjing aing ge kurang. Gitu. Modal ini. Heeh. Soalnya orang SMA ge geus ngaroko SMA oge gitu. Ya. Tah orang paling resep mah SMA lamun kan baheula mah riweuhnya lamun batur kan lolobana orang Cijenuk, orang kula Raja Panggung lah kada itu. Orang tipe penting keneh geus riweuh. Aing suka nebengnya euy. Sekali nge-SMS teh urang ka 3 jelema. Oh. Dan urang OTW heuh aing mandi heula. Aji kayak Oh jadi disamper. Pas datang teh urang karek mandi. Gitu baheula. Si Andi mah memang gitu karena dari SMP oge karena SMP deket jadi ditelat-telatkeun. Heeh, urang mah. Urang mah kan sok mandi teh heula karena memang dari dulu oge Slow living. slow living terus oge rajin lah anu mandi teh dulunya ke SMA nya ke SMP. Anu mah teh teraji. Tara. Urang Sore we mandi teh rek magrib pokona. aya pengalaman paling mengharukan urang ke SMA. Eta mah urang nepi ka ayeuna ge moal poho ka budak SMA eta anu geus Jasa baik jasa ka urang. Urang baheula moal bisa PKL lamun tanpa maraneh baheula. Karena hiji waktu teh emang terkendala finansialnya kalau urang teh ke SMA teh. Tah urang teh emang rada telat si PKL teh. Hiji waktu teh aya PKL kudu init hari Senin seminggu sebelumna teh. Urang teh kan kudu butuh duit, minimal kudu boga 300 lah jang udunan kosan kaditulah jang ongkos kaditu. Urang hebatna barudak urang kabeh ngagalang dana jang urang aci nuhun pisan ka barudak eta urang jasa-jasa mareh urang moal poho. Tamata urang di dinya pas momen-momen PKL teh orang bener-bener sungguh-sungguh PKL teh jiga batur kan batur mah karena ngarasa kolotna mungkin loba duit atau kan dibekalan pakai ulin makan urang mah teu karena emang urang dimodalan ku kelas urang bener-bener di model PKL diajar bener-bener balik geus PKL di perusahaan teh nulis laporan bener-bener eta teh barudak urang teh saware edang ayeuna ngerjakeun ieu salin we anjing urang bareng ngerasa diri urang aing geus dibantu ku maraneh urang ge ngabantu maraneh gitu keren sih eta Tapi di perusahaan mana eta? Eta teh bala di CV sih lain di PT di bengkel AC CV Jasa Teknik bala Di Bandung. Di Bandung di Supratman. Oh Supratman deket kosan. Deket kosan di belah mana Supratman? Deket eta Telkom. Itu pas pisan
pindah naon? Lain jangan anu reka jalan Jakarta ke kiri kan jalan Jakarta mah tah urang di dinya si Dekat Hard Rock Radio. deket SMA lah aya SMA teh si di dinya teh. Aya sebelumnya. Di dinya urang di dinya Oh, aya studio musik di dinya teh sebelah kiri. Aya bengkel AC nama jadi bengkel bakso jadi ningali teh anjing mana cang teh sepi jasa teh jadi bakso Jadi aya kan nama. orang ini Supratman ditanya. Supratman. Kumaha. Jadi ge ceritanya teh. Orang kan ngekosing ente dekat Amso gitu kan. Nah, waktu itu kerja di perusahaan di Kopola gitu. Ya. Amso berangkat pakai motor, Matic, Scoopy gitu. Tah, pas di Muara Jeun, panbel pegat coy. Anjir cek katanya. Orang teh bingungnya pagi kita naik berangkat gawe poe Senin geus sama. Anjir sih dorong lah ternyata kan didorong. Anjir capek kieu. Ojo can banyak lah gitu kan. 2000 sabaraha nya 2016 2017. Aya budak SMA, AWW, anjing teh. Urang ngedorong kan, berhentilah gitu, menepi gitu kan. Kang, cenah. Kaca saya teh celak-celak lebih sih ka kawan. Ya teh. Mau dibantu kenapa Kang motornya? Urang teh rumah sih. AWW eta. Beli sih bener. Kenapa Kang habis bensin? Kalau mau habis bensin saya beliin. Enggak usah teh, cek aja. Enggak usah. Kenapa emang motornya? Kayaknya ini putus panbelnya. Tapi kalau misalkan berkenan, teteh bisa nyetep nggak? Oh nyetep mah nggak bisa. Sih, harus tunjuk. Nyetep mah. Lain sih teteh teh. Ari sia kok aing ditulungan da cenah. Ditulungan ditanya teh brengsek. Dasar cowok brengsek. Sia si cewek kardus cenah. Jadi nyata kan? Oh cina ini ya putus panbelnya iya cina. Daripada ini mah yaudah teh gak apa-apa, saya juga bisa kok nanti nyari bengkel di depan. Oh ya udah Kang, saya duluan ya teh hati-hati di jalan. Anjir, alhamdulillahnya gitu kan nanya gitu. Maju deh kan, ayolah 20 sampai 50 meteran. Ayo ojo. Ojo datang. Set. Kunaon cina. Nah. Aduh, Kang saya teh pegat panbel. Ayo can di step. Alhamdulillah dibantuan. Step kan. Saya step. Deket sih dirinya teh cuma 100 meter gitu. Pas rel kereta Cikunapate gitu. Cikunapate. Saya belok. Buka jam Farah Kang cenah. Bengkelna mentelepatna jam 8 cenah langganan abi. Nah, didinya alhamdulillah dibantuan pas si bengkelna muka. Urang teh siap-siap nya jangan rokok lah gitu nya. Kang Kang rokok aweus abi mah ikhlas ridho. Alhamdulillah ternyata nya. Urang teh asa katu, "Wis teh tenan naon cek saya teh nya." Atahna anjing hidangan eta mah euy. Ente ternyata alhamdulillah kebantuan asli tadinya. Nyampe lah. Urang asa apa cerita eta sih ya? Di mana? Eta mana nu pegat panbel asa di kosan kan? Di kosan. Di kosan kan? Di kosan di Katamso gitu. Emang mana semua pakai Scoopy gitu? Scoopy biru. Tamu apa lah, tamu telila sih. Ke SMA mah emang aing gitunya loba ditulungan bari ditulungan ku batur ke SMA mah model kabogoh tah bageula nu pertama cinta pertama orang nepi ka aing mah tah lamun apel teh tara ngajemput anjing. Manehna nu ngajemput urang baheula mah anjing maruk aing da ganteng urangnya aing. Ganteng urang aing teh baheula aja. Pesona Hermawan. Tuh segala rupa nama Cul Hermawan bukan mah. Pesona Sop kodok. Pesona sop kodok. Tapi orang teu wau pisannya padahal kan deketnya jarak urang maneh teh maksudnya memang nya maksudnya bisa kajangkau lah gitunya. Urang aya motor si aja aya motor nah teu bisa panggih gitunya. Karena memang lost contact pisan nya. Terus mana ge mikirna urang teh teu di daerah dinya gitunya. Karena memang punya teman baru, punya circle baru. Jadi agar bukan berarti melupakan circle lama, cuman kan untuk jadi ngontak DG lah mungkin hese lah. Orang teh sa SMP Cililin teh nu kenal teh yang pertama si Yoga, si Agoy. Karena sakelas jeung urang 3 tahun. Pindahan sebenarnya mah. Pindah. Si eta asup kelas 2 kan semester hiji, baturan jeung urang setengah semester. Cabut urang ka soreang SMA panggil deui. Sakelas di jeung urang. Tapi bener Pak De. Mun mendalami kisah urang SMA tanya di mana orang aya kemauan di situ orang mendapatkan jalan teh bener coy. Hasil dino orang sungguh-sungguh dino PKL eta teh orang menang nilai panggedena pas prakerinnya nilai makalah ya. Tapi perjuangannya teh nyeun makalah eta aing
kan aing mah terbatasnya teu boga laptop, tapi orang mah mung Si Unyil pakai si Unyil berarti. laptop lain aing mah mung Pakai laptop. tidak mau kalah terhadap keadaan. Anjing harus Pakai mesin tik mana? Henteu aing tapi aing mah ngilu ka batur. Si Jubron. Si itu boga laptop. Aku tidak mau kalah. Mama, mesin tik. Tapi enggak beneran. Aing nya ngacapruk deui aja ieu ngobrol eusi aing. Ya teh mun nyeun kan geus beres ya PKL cari teh nyeun makalah teh kan emang kudunya di STM mah yang menunjang kenaikan kelas. Aing mah dipapai ka babaturan nu boga laptop. Poe ieu nginep ti si eta. Da karena aku teu boga laptop teh tapi Nebeng lah nya. Karena nang teh perjuangan tidak akan mengkhianati hasil teh bener alhamdulillah. Pas ngagawekeun PKL teh. Pas geus eta teh kan presentasi ya. Presentasi aing lancar tanpa harus di pertanyaanku guru teh pertanyaan ieu mah jelaskeun ku karena orang bersungguh-sungguhnya rinci pisan gitu. Pas pembagian nilai aing panggedena anjing keren kieu. Goblok. Cenah pas mana nginjem laptop eta, mana sempat nginjem laptop kanu boga perusahaan cenah. KRD. Anjing teu make laptop kayak komputer di itu. Itu udah bengkel leutik sih bengkel. Cuman memang ilmuna loba di dinya gitu. Eta enak. Jadi berarti mana bisa ayeuna teh menerkeun AC nu kali itu bisa. Segala bisa aing mah. Jadi buat teman-teman yang mau benerin AC di rumah. Bisa ka aing. Kontak ka mana banyak? Nu teu bisa teh ngabongkar berangkas we eta. Di bawah bisa kudu pakai kode eta mah. Di mana teh segala bisa dinya. Tapi ngebenerin Alhamdulillah. hati yang rusak bisa nggak? Anjing. Nu teu bisa bisa teh nyandung teh. Vitamin teh. Eta mah ulah bisa, pokoknya kudu Tapi kan setia. opat. Maksimal lagi opat. Aing ngembung. Hiji ge teu beak coy. Teh hiji ge. Ya benar. Hiji ge lieur. Bageula mah urang teu pernah pusing. Dia biasa aja itu ngomong tapi bisa memperbaiki hati yang rusak. Ayo bisa. Orang mau gitu. Kan? Si Batman, Water Batman. Water bed. Bad Country, eta teh Bad Country anjing. Bad Country loh, lagu Evan J Bad Country. Aduh, jangan ya. Eta sih karena bisanya memperbaiki hati. Matakan orang teh mengejar cita-cita teh kudu sungguh-sungguh. Betul karena nya teu masalah lah mana ngahayal heula gitu. Ya. Maksudnya berhayal mah tidak harus bayar, gratis. Gratis coy. Ngantong ngahayal ting bisi teh cing ngahayal we tinggal lempangna. Eta ulah. Korea Pulumpang lah. Sebenarnya lain bung ya nu gelo teh. Aing mah embung sih jadi lagi lo anjing. Jangan naon. Teu bisa menikmati, Bro. Anjir. Kagak kieu aing bijak kieu ya anjir. Tinggal naon aing tadi. Oh, martabak. Aing ngaran martabak aing jadi bijak. Martabak keju. Martabak bijak kayaknya. Bang pesen martabak, rasa naon? Rasa bijak. Ulah bang ka aing terasa martabak bijak. Ulah bang ka aing terasa martabak bijak. Bijak sana, bijak sini. Sawah tuh aja tuh. Mau makan di sana atau makan di sini? Apa? Yang bijak sana, karunya tuh bijak sana sorangan bijak sini kudu ya. Model gawe kan pelaksana naon kan kayak pelaksana pelak sini. Pelak lauk kayak pelak cangkeng. Kemana oke. Sok ene mah dan ini kalau ngajak lagi. Gendal ene mah. Nah, kan ente kan salah satu siswa anu masuk sekolah di SMK-nya. Nah, keseruan di SMK teh kan biasanya di kelas tuh SMK teh laki unggulnya. Eta kumaha? Tapi aya ya AWW oge sih. Aya we. Aya AWW anu lulusan SMP aya, SMP Cin si Anissa. Ya. Tapi enak gawena ibu rumah tangga sih sebenarnya AWW mah. Da karena emang disebut salah jurusan bagi AWW da unu salah sih nya rumah. Cuman nyari AWW mah da pasti balik deui ka imah sih gitu maksudnya. Tapi memang jadi wanita mah rata-ratanya pemikiran nanti sudah mau ke jadi ibu rumah tangga. Tapi ada beberapa oge ketika ingin menjadi wanita karir itu memang pilihan dari wanitanya masing-masing. Nya. Cuman tetep ulah maukeun kodratna. Nya. Kodratna mah tetep ibu. Tetap menjadi ibu gitu. Kamu geus boga budak? Teu bisa aya ngaleng. Bisa, teu bisa. Kamu aja yang ngurus anak lah teu bisa. Kan aku mah independent woman.
Oh, wah gitu. Oh mana gitu baheula aja. Gitu kan. Ulah. Pokoknya kalau ka budak-budak orang kayak mau jaga ngasih ulah jadi independen woman. Ulah. Tetap butuh nu ngaranna peran suami. Betul. Tak orang oge nu jadi salaki teu meunang nganakeun nu jadi istri. Maksudnya di imah made pekerjaan basic kan. Manya teu bisa nyuci-nyuci wae. Mun kata Andi mah tadi ngobrol teh maneh jadi suami teh harus bisa membelah diri jadi istri juga. Tah gitu. Kamu bawa. Jadi mah bisa saling. Ketika aya pamajikan, mana jadi suami. Ketika pamajikan, mana jadi istri. Ketika sasaha Mana kawin deui. Mana kawin deui tak kitu lah. Mana kawin deui. Ibaratna mah. kawin deui. Cenah naon sih? Rugi ba lagi nu teu kawin mah. Da bobogaan teh lain gantel atuh coy. Betul. Bobogaan teh kudu diabarkeun cik kasarna mah gitu. Karena kembali mengingat ya, Tuhan itu menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Betul, mudah-mudahan. Bukan Adam dan Bambang itu. Paling goblok. Adam dan Alis ya tuh. Dan Alis punya pasangan masing-masing. Iya. Karena itu jadi gelandang mun Adam dan Alis. Tulang rusuknya. Betul, lain tulang rangu Lain tulang taleng di tulang taleng mah jangan nyeblak ngene. Ya enak orang membahas lah kehidupan gitu. Spaghetti tulang. Nah, kehidupan nu kudu dibahas ya. Nah, lanjut kan lulus kan SMA tahun 2000. 13. Oh, itu 2013. Orang 2017. Anjir, saya tak asa paling ngora we anjir. Naik, astagfirullah. 2017 mana langsung gawe apa kuliah? Orang teh kan waktu itu daftar heulanya di salah satu universitas Polri, negeri lah. TNI. Tapi enggak, ya mana SMA sok mabal tah? Mabal wa, aya wae, mabal. Urang mah ti SMA ge geus dilatih demo aing mah. Dia mau masak. Henteu demo ieu bener demo menuntut ieu nanti Keadilan. Kesejahteraan anjing. Karena bala orang ke SMK mah eueuh euy jadi ibaratnya teknik tapi Texas anjing. Teknik sastra jadinya teh hayo we teori jeung teori. Tah di demo lah ku urang baru aya alat praktek. Gitu jadi teh. Geus dilatih. Geus dilatih demo ti baheula. Urang mah SMA mah jarang mabal tapi ketika mun mineng mabal teh ketika pemantapan. Karena orang pemantapan asupna kieu atuh mantap aing tidak. Kieu aing mau jadi balik. Unlike gitu. Oh pemantapan teh. Orang mah pemantapan Ciga tryout gitu kan stilu. Jadi kan memang asup sekolah teh 7:30 lah mun salahnya pokok orang apa jam 8 pokok lah. Tapi pemantapan sih jam 6. Kan aing si bangun pagi itu. Yeah. Orang datang 6:30 7:30 teh karek OTW jam 7 datang ka imah ka sekolah set. Langsung ditanya ku guru teh. Jam berapa ini? Jam 7, Pak. Kan mau pemantapan. Oh ya udah. Pulang aja teu sekolah we jadinya balik we. Jadi mabal. Mabal orang gitu gara-gara telat wae. Orang mah teh sih di masa SMA mah orang emang orang hayang ngangkat derajat keluarga jadi orang tara loba huru-hara lah paling ge nya kur demo oge eta bari jeung kabeh gitu. Kompak gitu. Kompak karabe ini teh kabrigip nempon balap Ngedragnya. drag baheula eta. Jadi karena hayang ieu lah jadi sakola teh bener-bener sakola gitu. Paling oge pernah sih caditana terek tawuran baheula mah anjing cik aing teh. Di sekolah mana itu? Jeung man baheula mah Mancilin. Biasa masalah awewe. Dong di bawahna barudak gitu. Masalah orang. Tapi budak tek aja anu ya nama bebeja ka urang anjing nya kitu we aing teh preman pada anjing lain gitu orang pada orang Cililin gitu. Bebeja aya urang aya masalah euy cenah jeung budak man saha cek aing teh kitu. Pona aya we nu leutik-leutik di cenah baturan hayu ngabring lah anjing teh SM baca pas. Aya pas prak mana cek aing teh jalan mana tuh itu. Goblok eta mah si Gilang, cik aing si Gilang atuh nu asa naik ribut teh. Jadi ngaran Ropi. Caritana rek tawuran jadi ngaran Ropi bareng karena wow. Karena di sini mah pasti rek ka mana-mana ge pasti wow gitu nya. Har cik aing teh eta mah si Gilang endog. Nah, dia teh si endognya da sirahna buleut gitu. Saya di wae. Gilang endog. Bapakna teh Budi Endog. Budi Andog. Aduh, aing anggar we di bawah anggaran kolot teh. Ya memang mun teu kolot pasti di bawah. Tidinya teh caritana rek ributnya ngalah jadi ngararopi bareng. Teu jadi ribut. Teu jadi ributna mah. Tapi orang pernah ngadangu dengan cerita eta. Nya kitu? Heeh.
Dejapu anjing teh mah meureun. Bapia eta mah. Si anjing. Adai. Nah gitu beunang. Banyak lah keseruannya. SMA mah intina mah SMA teu loba hal-hal anu ieu lah. Ya. Palingnya nya karena emang urang heuh lah nya band-bandan paling ge SMA mah jeung bener-bener sakola. Ben-benan jeung percintaan. Nah, iya ya percintaan aku. Si iya sih anu Orang kumaha nya merasa- kapar boy mah jeung si ajar anjing sagari jajah we. Tapi emang si Ajay mah ti lancek-lancek lagi karena rasep Cuma karena resep sih. Cing asana tuh saeutik kan teh. Ulah ku sorangan da aing ge hayang ga datang. Itu maksudnya ke SMA tuh masa-masa punya hubungan percintaan paling lama gitu. Da emang Masa- emang sekolah nu paling aman di Bandung sih nya. Di Bandung. Beda jeung di Jakarta kan tarawuran. Oh, tawuran di betul. Bandung maksudnya kirain teh Cililin yang Bandung gitu. Nya maksudnya daerah Bandung mah asa teu kacaritakeun gitu lah. Aya wae, cuman memang teu frontal jika di Jakarta, Bogor dan- kan tarawuran di Ya, kayaknya di urang mah lebih ke cinta-cintaan, band-bandan gitu. Ya. Hidup di Bandung itu penuh dengan seni, Bro. Asli. Dari seni bercinta, Seni irama seni Seni budaya. seni irama. Irama menggoda. Baiklah, sudah oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan. Menjalankan. Pokoknya nanti di episode minggu depan mungkin ada salah satu segmen tentang bulan Ramadan. Di bulan puasa dan mudah-mudahan puasa hari ini lancar. Puasa bulan inilah ya. Bulan ini. Bulan ini lancar, tidak ada bolong-bolong. Amin. Cerita puasa ke di nuaranan. Celana puasa. Oke, siap rek dilanjut atau enggak ya? Oke lah. Oke, leuleus ya lah ya. Ada istilahnya mah. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menonton SMP Podcast kali ini. Terima kasih juga. Jangan lupa follow Instagram kita di mana nih? Di SMP Podcast. Jagonya ayam. Jagonya ayam. Tapi anu baik deh kata dinya anu ningali di episode mimiti tapi ka ayeuna menang hadiah. Betul. Pokoknya di tiap minggu kita akan umumkan siapa pemenang dari giveaway t-shirt dari Andi dan juga dari saya. Dan nanti di akhir bulan puasa akan ada THR dari Fajar. THR tarang herang. Dari Fajar ada 300.000 untuk 3 orang pemenang. Dan kecupan manja. Dan kecupan manja. Tama jang bad country. Bad country. Yang bad country. Jika nanti irungnya ngapung ya disebut-sebut tadi. Pokoknya ada giveaway. Tadi syaratnya adalah satu, kalian screenshot ketika mendengarkan di Spotify dan juga Tapi nu kudu nepi ka fullnya. betul. Mendengarkan juga Ketika full, kalau bisa komen. bener. Jangan Like and subscribe. Ya. Yang ingin mendapatkan t-shirt dari Andi dan juga dari saya. Caranya gampang, kalian yang pertama wajib follow Instagram. Instagram @smp_podcast dan juga Instagram kita masing-masing. Yo. Terus ketika kalian mendengarkan di Spotify, screenshot sampai akhir dan juga mendengarkan di YouTube sampai akhir, screenshot juga dan posting di story aja lah, di story. Boleh. Taggen ke SMP_podcast dan tag ke kita masing-masing. Iya. Itu akan komen di YouTube, komen di Spotify boleh. Itu akan mendapatkan 1 buah t-shirt dari Andi tiap episode. Yo, kayak door prize. Door prize. Umroh door prize. Kayak hayang kira tawa kamar. Umroh na PP Lempang. Umrohna kacilin lah. Da salua Little Madinah. Salua. Little Madinah. Ya, itu pokoknya yang mau mendapatkan t-shirt itu apa? Naonanya? Rulesna eta. Pokoknya yang mau mendapatkan t-shirt tiap minggu. Berapa t-shirt bebasnya? Bebas. Pokoknya mah nu nge-repost eta pasti diberi t-shirt. Tapi mun bisa mati episode pertama lah. Ya, kalau tinggal mau nonton screenshot, posting di taggen ke kita. Nanti akan dikasih hadiah. Yo. Mau kurang, mau dikocok, mau diundi, pokoknya nu nge-repost bakal dikasih t-shirt. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di episode Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.